para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Geus kitu Yesus nyarioskeun ieu misil ka murid-murid, pikeun ngajar supaya maranehna salawasna rajin naneda jeung ulah leutik hate. Kieu saurna, di hiji kota aya hiji hakim anu teu sieuneun ku Allah jeung teu padulian ka batur. Di kota eta keneh aya hiji randa anu ngan pulang anting bae ka eta hakim, menta dibelaan perkarana pokna. Tulungan abdi mayunan lawan. Lila eta hakim teh embungeun ngadenge pamentana. Tapi tungtungna ceuk hatena. Najan aing teu sieun ku Allah jeung teu padulian ka batur ge, tapi ku sabab ieu randa kacida ngagangguna, keun ku aing rek dibela. Sabab lamun henteu, manehna bakal datang deui musingkeun aing. Saurna deui, tengetan omongan eta hakim anu teu bener teh. Kusabab kitu, nahaknya Allah moal kersaeun ngabelaan ka umatna ku mantan anu beurang peuting nyambat pitulungna. Nahaknya bakal talangke nulungan ka umatna. Sing percaya, mantena bakal gancang ngabela perkara maranehna. Tapi engke dina waktu Putra Manusa sumping, naha bakal mendak jelema anu percaya di ieu bumi. Yesus nyarioskeun deui ieu misil. Pikeun jelema-jelema anu ngarasa diri sorangan jelema hade, ari kanulian ngahandapkeun. Kieu misilna. Hiji mangsa aya 2 jelema arindit ka bait Allah rek naneda. Nu saurang urang Parisi, nu saurang deui tukang mulung pajek. Urang Parisi nangtungna misah, nenedana kieu. Nun Allah, sim kuring muji syukur ka anjeun. Dumeh sim kuring henteu sami sareng jalmi sanes, anu sarakah, anu teu jujur, anu sok jarinah. Sim kuring muji syukur lantaran henteu sapertos itu tukang mulung pajek. Sim kuring mah sok puasa saminggu 2 kali, sareng sok nyanggakeun perpuluhan tina sagala penghasilan sim kuring. Ari tukang mulung pajek nangtungna dinu jauh, jeung nanedana mani ngeluk teu wani tanggah, bari ngusap-ngusap dadana. Kieu nanedana. Nun Allah, sim abdi nyuhunkeun piwelas, rumaos jalmi doraka. Sing percaya, saur Yesus, waktu maranehna balik ka imah, anu bakal dibenerkeun ku Allah teh tukang mulung pajek, lain urang Parisi. Sabab saha-saha anu ngagungkeun diri sorangan, bakal dikahandapkeun. Saha-saha anu ngahandapkeun diri sorangan, bakal dijungjung. Aya anu daratang marawa anakna anu laleutik keneh ka Yesus, supaya ku anjeunna dicabak. Ku murid-murid dicarekan teu meunang karitu. Tapi barudak teh ku Yesus disalaur. Ingkeun ieu barudak teh sina ka kami, saurna, ulah dihalang-halang. Sababnya jelma anu hatena kawas ieu budak anu bakal jadi umat karajaan Allah teh. Saha-saha anu hatena henteu cara hate barudak leutik, moal bisa jadi umat karajaan Allah. Aya hiji pamimpin urang Yahudi naros ka Yesus. Paguru, nu sae manah? Sim kuring teh kedah kumaha supaya tiasa nampi hirup anu langgeng. Waler Yesus, kunaon kami disebut hade-hate? Anu sae manah mah teu aya deui ngan Allah. Anjeun terang kana timbalan-timbalan anu kieu? Maneh ulah jinah, maneh ulah maehan, maneh ulah maling, maneh ulah nuduh teu karana nyata. Sing hormat ka bapa jeung ka indung. Jawabna, sumuhun, eta parantos dilakonan ti ngongora. Lahiran Yesus. Aya saperkara deui anu kudu dilakonan.
Jualan kabeh babandaan, duitna sidekahkeun kanu mariskin, supaya menangkeun harta anu di sawarga, tuluy ka dieu anut ka kami. Dilahiran kitu eta jelma maningah heruk, kawantu kacida beungharna. Ningali kana langsaan manehna Yesus ngalahir. Kacida banggana jelema beunghar asup ka karajaan Allah teh. Babari keneh onta moncor kana liang jarum, tibatan nu beunghar asup ka karajaan Allah. Ngadarenge saurna kitu jelema-jelema naranya. Upami kitu, atuh saha nu pisalameteun? Waler Yesus. Perkara anu mustahil di jelema, Allah mah iasaeun bae. Piunjuk Petrus. Tingali. Abdi-abdi parantos ngantunkeun sanis kanten ngiring ka Bapa. Bener, waler Yesus. Jeung sing percaya. Saha-saha anu ikhlas ninggalkeun imahna atawa pamajikanana, atawa dulur-dulurna, atawa indung bapana, atawa anak-anakna tina sabab karajaan Allah, bakal nampa sababaraha patikelaneun di zaman ayeuna, jeung bakal hirup langgeng di zaman engke. Murid-murid ku Yesus dicandak nyisi, sarta anjeunna tuluy ngalahir ka maranehna. Darengekeun, ayeuna urang keur ka Yerusalem. Di ditu, naon-naon anu geus ditulis ku nabi-nabi tina hal putra manusia bakal kajadian. Anjeunna bakal diserenkeun ka bangsa anu anutna lain ka Allah, pada moyok, pada ngahinakeun jeung pada nyiduhan. Tuluy dirangket, tungtungna dipaehan. Tapi sanggeus 3 poe ti semet eta bakal hirup deui. Tapi murid-muridna teu ngalartieun naon-naon kana hal eta. Maranehanana paroekeun, pilahir Yesus teh henteu kajudi maksudna. Sanggeus Yesus meh sumping ka kota Yerikho, aya nu lolong keur diuk musapir di sisi jalan. Ngadenge loba jelema ngaliwat manehna nanyakeun, "Aya naon?" Dijawab, "Yesus urang Nasaret keur ngalangkung." Gero manehna sasambat, "Nun Yesus putra Daud, sing hawatos ka abdi." Ku anu laleumpang panghareupna dicarek, dititah repeh, tapi sasambatna leuwih tarik, "Nun putra Daud, masing hawatos ka abdi." Yesus ngarandeg, nu lolong teh dipiwarang dicandak ka anjeunna. Sanggeus aya di payuneunana ku anjeunna dipariksa. "Hayang dikumahakeun ku kami teh?" Jawabna, "Juragan, abdi teh hayang tiasa ningal deui." Saur Yesus, "Heug, sing bisa nenjo deui. Maneh geus cager lantaran percaya. Sapada harita keneh ge bisa nenjo." Terus ngiring ka Yesus bari muji ka Allah. Jelema rea nu harita nyaraksian oge tuluy maruji ka Allah. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.